Bismillahirrohmanirrohim. Faslun. Ieu hiji pasal arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman. Sitatun eta aya genep antu mina hiji kedah ngimankeun anjeun billahi ka Allah wa malaikatihi sareng ka malaikatna Allah wa kutubihi sareng ka kitab-kitabna Allah wa rusulihi sareng ka utusan-utusan Allah wa bil yaumil akhiri sareng kana poe akhir wa bil qadari sareng kana kapastian Allah khairihi bagusna kepastian wasarihi sareng gorengna kapastian minallahi ta'ala eta ti Allah ta'ala.